Bu. Cek ibu itu. Mangga. Kang Ujang, nya Bang Aksbo, Aubet Kiki teh dunungan urang. Alhamdulillah ngiring bingahnya. Aduh. Hatur nuhun pisan pengenten kasadayana. Alhamdulillah. Tos ngiring ngadukung pikeun Iya, ngarya urang. di SMTP. SMTP anu eces. Tah, gitu. Non bete non. SMTP anu eces pisan. Ceuk saha eces pisan. Yeuh, Mang Ujang di mana-mana ge sekitar Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan dan sebagainya eta SMTP teh geus Eueuh, kasih kupak kacir mah eueuh eces pisan SMTP teh eueuh. nah eueuh naon Da teu goblok tipina oge. aya kadinya nah. Tapi meureun aya TV nu ruksak-ruksak we mah. Aya. Tah lamun hayang eces pisan SMTP sok tipina bawa jolo di dieu ditunda mal burung eces. Oh. Katingali meureunnya ti. Lain bieu teh nya Kang Kang Cai. Kulaan. Bieu teh lagu naon Caras Pangeran. Caras Pangeran. Da sia tadi mah jeung inung budak ka dieu. Kumaha tah? Ngaliwat kadinya da areueuh sia. Nah, Eueuh patung teh eueuh. Nah, ka mana? Apan panas poe mah teh ngariuhan katongo. yes. Ya Mas Asbo, Mang Obet atau Bang Ujang. Laras. Sami Mang Ujang, alhamdulillah orang tiasa tampil di SMTP anu eces pisan. Alhamdulillah. Urang teh gaduh wadahnya alhamdulillah di SMTP tadi tampung segala seni. Mohon. Seniman seniwati khususnya panginten urang sebagai warga Sunda mah sok alhamdulillah ini tah aya tempatna aya di SMTP. Alhamdulillah itu berkat SMTP atuh seni-seni buhun, seni-seni daerah urang insyaallah tiasa menyebar. Tiasa Khususnya kaum kanonomannya. tah gitu. Jeung kahoyong urang teh kieu. Ka sakola-sakola teh urang teh cing aya eskul seni Sunda. Leres. Wajib eta Khususnya- mah. Wajib. Komo khususnya ayeuna latihan. jabar istimewa nya geuning. Leres. Tah, pokona mah kitu. Seni calung teh ulah dugikeun ka hapus, ulah dugikeun ka leungit. Mohon alhamdulillah panginten ayeuna tuh. Urang teh tiasa urang tampil di dieu teh berkas Bapak koordinator urang geuning. Leres. Aya Bapak koordinator urang. Oh, ayam meureun. Bapak Ujang Amor. Oh. Nah, tapi Ujang, Bapak tapi Ujang ieu teh bener teu? Iya pan kieu nya. Aya Ujang Amor, aya Ujang Karma, aya Ujang GR. Mantap Loba bingung. Ujang Aya Ujang GR, aya Ujang Amor, aya Ujang Karma. Engke mah aya Ujang Kasir ke aya. Alhamdulillah, ieu teh urang tiasa tampil di teh berkas Bapak koordinator urangnya, koordinator calung di SMTP. Aya Kang Nanu oge. Aya Kang Nanu aya. Aya. Aya alhamdulillah. Aya Pak Eta teh, Ade. Bos Tuh, Pak Ona Ade. Oni. Ona Bos Ona Oni. lain ona-oni yeuh. Sony. Atuh aya Pak Ade, atuh aya saha Ogi, nya atur nuhun Alhamdulillah. kana pangrojongna ka urangnya. Tah, Bari gitu. jeung urang memenang di gugunduk. Gitu. Alhamdulillah sakit uganya ke. Menang gugunduk. Urang, Lain. urang. Ai urang menang ngirim-ngirim teh. Kumaha? Menang ngintun-ngintun. Oh, gintun-gintun pirakunya. Teu kaci, Teu ngaci. teu kaci. Nah, Da urang malin artis. apa itu kena roong ente SCTV teh di bumi teh. Heuh. Lain lamun di dinya rek kuram kirim di aku moal kira-kirana. Teuing teh teh ieu teh. Nya tuh pakarya, nya tuh. Heeh, poho deui Ujang Karma, Ujang Amor, Ujang GR, Ujang Karya, Ujang Jurya, aya deui Ujang Acih. Aya deui. Komplit pe. Paguyuban calung komplit muhun. Jadi abdi ujang naon? Nya eta mah Ujang Hideung. Jangan ajelang. Aya di operator. Aya Ujang Ipok. Sana sebenarnya Eta teh. tiasa kintun-kintun bener Tiasa. Itu gue teh produser urang. Ih, wargi-wargi urang teh nuju Tah, Baranco gitu. anu aya di kampung-kampung anu aya di Pasisian anu aya di Sumedang Kota anu aya di Majalengka anu aya di Kuningan Tah. di Garut nah pangintennya Nyeres. atuh ka wargi Sim Kuring anu aya di dusun Kaduwulung di desa Desa Kaduwulung di dusun Sanding Leres, leres. sadayana anu di air Kaduheuleut oge teh hilap ka Bapak Kuwu Bapak Kepala Desa Leres. Kaduwulung Bapak Dodo aturan wilujeng wengi wilujeng lain. nonton Kawan deui. wilujeng ngadek deh Lain mi heulaan sih mah. Ini hayang buat kirim-kirim. bisi kaliwat Kayak teuing heula nya. Saha? Ka urang Tanjung Sari, Satang Sari, urang Cikandang, ka urang Cilemu, ka urang Non, ka urang Jatinunggal, ka urang Rancakalong, ka Majalengka oge aya di Tonyong, ka Jatiwangi ge aya. Pokona mah SMTP etes bisa Leres gitu. Sok kasih mana bulu. arek mal Kasih bulu. kirim. Oh kirimaneun.
Suka di bahanan-bahanan keripik Oh, cau kayak- atunya Kata nyungker teh aya ujang Egi jeung ujang lanceukna. Aya deui hiji di Sikandang nyaeta naon? Ujang Iden. Ah, gitu. Nya bisa ya. Pan kata dipulang keripik cau pamengin tuning-tun mah atuh Pak Obet atuh. Geus ai pribados mah moal kuram kirim da geus teu bireuk deui pribados mah kata Tarsunda ti bowongkon kadipaten kaditu mah geus teu kudu dikirim-kirim geus arapaleun ka saha yeuh kami. Nya apa da ieu mah piomongeun. Alhamdulillah sok ayeuna mah tong loba sebal kapiguyan bageur. Nya urang lajeng Ayeuna kana urang lagu. tatarcingan we lah. Cing naon tah? Cicing we dengekeun. Sok. Lah. Sekarang mulai barang kami. Digalentor di kolomoh diciuman diusap diayap jeung disasar-sasar kapanggih liangna geunah kadengena cingpek sebutkeun nu kitu naon ngaranna Sok eta mah jorok kan. Ieu, ulah sok kitu. Ieu teh urang teh di lalajo ku batur. Nabe mah ieu cek basana heueuh nu lalajo teh mun salingkungan di dinya ieu mah. Nyebarnya. Eta cebar. tatarucingan Porno eta teh. nah porno yeuh sok yeuh kupingkeun Sok. digalentor di kolomoh diciuman diusap diayap jeung disasar-sasar Tuh nya. kapanggih liangna geunah kadengena cingpek sebutkeun nu kitu naon ngaranna Tuh. Eta sing sidik dengekeun yeuh oh eta aya nu disasar-sasar. digalentor Nya. Di Kolomo kolomo, dicium dicium, cium, diusapan, diayap oh diayap. disasar-sasar Heeh. aya liangna Heeh. geunah pan kadengena Naon sok Tapi heueuh nya keke asa kala. Cik pojang cik lan. cing. Bantuan. Suling Suling. meureun. geuning Hampura atuh ha. Suka teh porno. sok ka mana wae da dinya mah tah ayeuna tarucing urang kadua Naon deui? nu di luhur gawena ungkleug-ungklegan nu di handap gawena Itu di wae. rembeunta cingpek sebutkeun nu kitu naon ngaranna Geus teu bener deui wae. ngapa kitu bener eta naon yeuh regepkeun sok karupingkeun Sok, cik sok. tah ayeuna tarucing urang kadua Terus nu di luhur gawena ungkadang nya eta teh ukan nu di handap gawena ngan perembeunta cingpek sebutkeun kitu naon ngaranna sok cing naon semua jago mun bisa teguh Jurang dibayar eta lain jurang lain. nah pake jurang atuh yeuh jurang pemisah eta kupingkeun yeuh Sok. tah ayeuna tarucing urang kadua nu di luhur gawena ungkleug-ungkleug nu di handap gawena ngan perembeunta Cik naon eta? sebutkeun nu kitu naon ngaranna sok Naon naon. yeuh zaman baheula ayeuna geus zaman modern teh zaman baheula mah urang hayang bawa kai teh kudu ngaragaji sok geuning nu di luhur ungkleuk-ungkleukan nu di handap gawenangan perembeunta da kapeureupeunan ku teh ragaji da sok ka mana wae di dinya mah tah kitu sok Sok atuh arti ayeuna mah atuh da sok kitu wae ayeuna urang lajengkeun atunya Sok. kanu lagu anu salajengna nya ku Kang Ujang dina lagu Bang Bara mangga.